Jampe harupa gerak gede gerak lupa sing jauh tina maksiat anak ini ngarasa selamat akhirat. Jampe harupa gerak gede gerak lupa susah senang omat sholat anak ini benghar kade poho zakat. Jampe harpa pek dudunya serta kena lir ibarat hidup di dunia rek hirup saumur dunia. Jampe harpa prakibadah serta kena lir ibarat hidup di dunia rek cacap kesarepna. Ulah rek aral subaha anak ini sing percaya kanu kawasa. Sagala nu karanapan ku hidup tangtuna bongan sorangan di bapa iya pepeli ngarah hidup salawasna eling henteu berang teu penting hidup kudu soleh satungtung nyari. Jampe harupa gerak gede gerak lumpat sing jauh tina maksiat anak ini ngarasa selamat akhirat. Jampe harupa gerak gede gerak lumpat susah senang omat sholat anak ini benghar kade poho zakat. Jampe harupa pek dudunya sata kena lir ibarat hidup di dunia rek hirup saumur dunia. Jampe harpa prakibadah sata kena lir ibarat hidup di dunia rek cacap kesarepna. Aral subaha anak ini sing percaya kanu kawasa. Sagala nu karanapan ku hidup tangtuna bongan sorangan
Bapak ieu pepeling ngarah hidup hirup salawasna eling henteu beurang henteu penting hidup kudu soleh satungtung nyari. Aya deui nu jadi pikir iwal anjeun teu aya deui nu kagundamkeun iwal anjeun inggis benang ku batur inggis bogoh ka batur iwal anjeun unggal peuting babacaan mapatkeun pelet asihan khusus keur anjeun dua kurang dahar kurang sare mikir anjeun dua hayang deket hayang geget nganjeung anjeun dasar kudu kanyahoan ngirim surat salah ngasupkeun eusina kurat sial jeung cilaka putus kaditu kadieu teu aya deui nu jadi pikir iwal anjeun teu aya deui nu kagundamkeun iwal anjeun inggis benang ku batur inggis bogoh ka batur iwal anjeun unggal peuting babacaan mapatkeun pelet asihan khusus keur anjeun aduh kurang dahar kurang sare mikir anjeun aduh hayang deket hayang geget nganjeung anjeun dasar kudu kanyahoan ngirim surat salah ngasupkeun eusina kurat sial jeung cilaka putus kaditu kadieu aya deui nu jadi pikir iwal anjeun teu aya deui nu kagundamkeun iwal anjeun inggis benang ku batur inggis bogoh ka batur iwal anjeun unggal peuting babacaan mapatkeun pelet asihan khusus keur anjeun dua kurang dahar kurang sare mikir anjeun dua hayang deket hayang geget nganjeung anjeun dasar kudu kanyahoan ngirim surat salah ngasupkeun eusina kurat sial jeung cilaka putus kaditu kadieu
Lia jeung silaka putus kaditu kadieu. Nani nya di teras ieu pisan. Apa nani nulak cangkeng nyentak bari molototan ka Asep nyebut si beke nu ngimpi ngahontal bulan. Nani nya di teras ieu oge. Mana nih ngajejeleh bari nunjuk kana irung majarkeun Asep jeung Nani ibarat langit jeung bumi. Dicarekan lak-lak dasar dijejeleh bebeakan rumasa Asep hijina wajar mun malik teu suka. Asep manusia biasa boga hate boga rasa sanajan hirup sangsara harga diri mah utama jungkir balik berang penting mecut akal jeung pikiran mudah punya tetap palang tina kanan Asep jadi jutawan. Nani nya di teras ieu deui. Apa nani mana nih dadakan mani belak-belakan doa Asep menang Nani maniku eueuh ka era. Beuki duit pisan kolotnya. Apa nani nulak cangkeng nyentak bari molototan ka Asep nyebut si beke nu ngimpi ngahontal bulan. Nani nya di teras ieu oge. Mana nih ngajejeleh bari nunjuk kana irung majarkeun Asep jeung Nani ibarat langit jeung bumi. Dicarekan lak-lak dasar dijejeleh bebeakan rumasa Asep dihina wajar mun malik teu suka. Asep manusia biasa boga hate boga rasa sanajan hirup sangsara harga diri mah utama jungkir balik berang penting mecut akal jeung pikiran mudah punya tegak palang tina kanan Asep jadi jutawan. Nani nya di teras ieu deui. Apa nani mana nih dadakan meni blak-blakan doa Asep menang Nani hayaku pika sebelen.
bobogohan 15 bulan jeung si Denok urang banjaran randang ngoraan hade rupa anak bungsu banar gula salah naon atuh salah naon dosa naon kurang naon ari akang kurang naon diputuskeun di tengah jalan singkat sebelah hawar-hawar menang beja dijodohkeun ku kolotna jeung polisi lalu lintas Kang Wahyu urang Cicadas randang ora hade rupa serang kupakat jeung banda kakuringa dadak tega nyeun surat putus cinta anas kuring kuda gade bro-broan barang bere pangaboga hampir beak teu sangka rek ditalepak ya cenah naon gering-gering oge da kudu pasrah meureun lain jodona ngan omat we eta ka Kang Wahyu nitip ulah dugi ka dieu nya nyaan abdi teh ka manehna teh Kang Wahyu sok we bogi rumah tangga sing tartib satiasa we sapertos nartibkeun lalu lintas nitip Kang Wahyu bobogohan 15 bulan jeung si Renok urang banjaran randang ora hade rupa anak bungsu banar gula salah naon atuh salah naon dosa naon kurang naon ari kuring kurang naon diputuskeun di tengah jalan hawar-hawar menang beja dijodohkeun ku kolotna jeung polisi lalu lintas Kang Wahyu urang Cicadas randang ora hade rupa serap kupakat jeung banda kakuringa dadak tega nyeun surat putus cinta hanas kuring goda gade bro-broan barang bere marukan pangaboga hampir beaknya teu sangka rek ditalepak tos dahdir takdir Telami sasasih deui asih urang bakal ngahiji nu lami di anti-anti bakal nyorat laki rabi ongat ulah robih deui komo deui rek jalir janji estu cinta ukur hiji rek nyorang nepi ka mati nya abdi sareng salira
pada nikah cinta. Susah senang sasarangan, pahit manisna duaan. Ulah calir janji, ulah calir janji, komo deui aya niat nyanyeri. Ulah calir janji, ulah calir janji, komo deui aya niat gaduh deui. Gadeuh nu urang kaheman keur urang. Lami sasasih deui, asih urang bakal ngahiji. Nu lami dianti-anti bakal nyorang laki rapi. Omat ulah robih deui, komo deui rek jalir janji. Estu cinta ukur hiji, rek nyorang nepi ka pati. Nya abdi sareng salira, pada nikah cinta. Susah senang sasarangan, pahit manisna duaan. Gadeuh nu urang kaheman keur urang. Komo deui aya niat nganyeri. Komo deui aya niat gaduh deui. Komo deui aya niat nganyeri. Komo deui aya niat gaduh deui. Komo deui aya niat nganyeri. Komo deui aya niat gaduh deui. Mampai jalan satapak ngajujuk ka hiji lembu, teu karasa capek sabab aya nu mimpean. Hujan angin dordar gelap, taya tempat berniuhan. Sanajan awak rancu tepat kajenteun. Nu penting asal nepi ka tempat anu dituju, rek ngalo
sampai jalan satapak ngajuju ka hiji lembu teu karasa capek sabab aya nu ditea hujan angin dordar gelap taya tempat berniuhan sanajan awak rancu depan kajen nu penting asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalonggo mawar bodas nu muli lagaan sugan tea gembok geus aya nu moga balge asa korea lempang hiji kalanya dekat sawah Dinding kiri pitulang bajing kacapit ku bulu pare memencosna dinding kiri pit jamaleutik kacapit gunung garende nu gede aya sebeuna bangga kanu arageung lemok tak sadayana dugi ka kamarkaan sugan jadi akhirat dikongkrongkeun kana beheula resikona jalma leutik kacapit teh unggal usi boga imah leutik menang milik gamprak listrik hese kawas newak hasepna hari jalma gede ngabangun ratusan imah menta isuk hurung sore tah di dieu cenah teh PLN oge kanu seur artos mamenis brui brai kumaha ieu teh resikona jalma leutik kacapit teh unggal usi mun maling lantaran lapar mani jadi kacapangan bari aduh benyuk digebukeun naha ari editan sil nu geus buku garong gede loba anu hare-hare kumaha teh teh diantep wae teh bangsa teh ageng hiji 3 triliun teh dipake dahar masa pada jutaan rakyat resikona jalma leutik kacapit teh unggal isuk lamun sedih bareng gering teu wani ka rumah sakit ku sabab duit kudu ti heula karaneh lah sabab nenjo jalma seuseut dokter sok mari ceun beungeut da maot matos takdir babas ya kacapit teh unggal usi boga banda teu sapira tuluy ludes ka bangsatan jarang lah nu milu mikiran naha ari jalma gede leungit motor butut oge polisi 1000 kabeh kumaha ieu teh polisi nu alit awantos ka bangsatan mah tuh nu ageng mah lah moal karasa di mobil 4 sigi wae mah meureunna
prioritas lah rakyat alit teh karunya keur mahirup sesa fasilitas tegaduh atuh mun hayang nanaon teh atau hayang nanaon diheulakeun kaca piteh unggal usik boga imah-imah leutik menang milik ngamprak listrik hese euy kawas newah haseup naha ari jalma gede ngabangun ratusan imah menta isuk hurung sore mun maling lantaran lapar mane jadi kaca pangan bari aduh karunya benyut digebukeun naha ari editan sil nu geus mugu garong gede araraneh lah loba anu hare-hare lamun sepi parang gering teu wani ka rumah sakit ku sabar duit kudu diheula sabab nenyo jalma seuseup dokter sok mari ceun beungeut bari carita da maot mah geus takdir babas ya boga banda teu sapira tuluy ludes ka bangsatan jarang lah nu milu mikiran naha ari jalma gede leungit motor butut oge polisi 1000 kabeh abang hirup hararese sok dijieun anak tere teu kengeng bapak-bapak pilih kasih siga kitu teh kedah adil margi dina Pancasila oge pan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sanes gitu cek saha sanes aya Januari 18 hiji nya harita urang munggaran padepan teu nyana geuning sami-sami mutan Kemis Februari kembang katresna mekarna ati tewala kaya kasiksa diri antukna silih kedalkeun eusi hati jadi saksi urang silih bukakeun jandela hati jadi saksi urang duaan silih kedalkeun janji Jaina ngemplang herang li katresna urang duaan talaga suni nu ngajeun ka asing Kemis tungtung Juli 18 hiji urang duaan rasmingan jadi silih asih dugi kaki wari saksi urang silih kedalkeun janji jadi saksi urang duaan silih kedalkeun beusi hati
Januari 18 hiji nya harita urang munggaran patepan tenyana gening sami-sami ngemutan Kemis Februari kembangkan tresna mekarna hati tewala kaya kasiksa diri antuk nasilih kedalkeun si hati jadi saksi urang silih bukakeun jandela hati jadi saksi urang duaan silih kedalkeun jandela Jaina ngemplang herang li katresna urang duaan talaga suni nu ngajeun ka asih Kemis tungtung Juli 18 hiji urang duaan rasmi ngajadi silih asih dugi kaki wari usik di wadulan kamakmuran duka dituang usaha tiba heula di bibita nu dibikeun luhur sesa keadilan duka ngaleos ka mana lain jelema dianggap tewala kaya suka atawa teu suka dipaksa kudu narima dianggap lain jelema dianggap teu boga mata sagala direkayasa geus teu baroga ka era berkutik nyarita salah diculik jalma leutik aya nu leungit bali heula di janjian unggal usik di wadulan kamakmuran duka dituang usaha tiba heula di bibita nu dibikeun
jelema dianggap tewala kaya, suka atawa teu suka dipaksa kudu narima. Dianggap lain jelema dianggap teu boga mata, sagala direkayasa geus teu baroga ka era. Berkutik nyarita salah diculik, jalma letih aya nu leungit Alah, kieu geuning kasiksanya ari boga rasa suka. Terus teu wani nyarita. Terus itu ge awewena komo meureunna teu wani nyarita. Jadi baluung lah. Teu ngarti. Teuing di mana teuing iraha asup narasa kana jero dada, ujug-ujug nyampak bari nyiksa kaedanan ku bebeakan. Mungkin teu bisa hate rumasa boga kacinta gede kabina-bina, pikir manteng ukur kadirinya teu irahan teu di mana. Lamun di berang pikiranku malayang, aya gamelang aya rasa hariwang, aduh 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 aduh. Penting mun sare ngan kaimpikeun bae, kaya lian ngan ukur dirinya. Urang pada boga rasa ngarasa kasiksa, sieun rek waca balaka kumaha atuh kumaha. Ya kudu di kumaha sudah daripada teu wani nyarita. Nahan rek neangan panglayan era. Hari teu make panglayar pasti ria. Tengah arti terasa ujung-ujung nyampak we di jero. Teu hayang-hayang tadi naon. Jero dada, ujug-ujug nyampak bari nyiksa kaedanan ku bebeakan. Alah, mungkin teu bisa ate rumasa boga kacinta gede kabina-bina, pikir manteng ukur kadirinya teu irahan teu di mana. Lamun di berang pikiran
lamun sare ngan kaimpikeun bae taya lian ngan ukur didinya. Urang pada boga rasa ngarasa kasiksa sieun rek waca balaka nya kumaha kumaha atuh kumaha. Urang pada boga rasa ngarasa kasiksa sieun rek waca balaka nya kumaha kumaha atuh kumaha. Urang pada boga rasa. Mang Darman urang sadang serang geus 7 tahun dagang jeruk ditanggung. Tetangtu di mana mangkalna, no penting masara mewah tempatna. Lamun kudu nyerita mahnya tangtu capek, nanggung jeruk unggal poe init isuk balik sore. Bari bati teu sapirangannya kudu dikumaha dengan sakitu kanyataanana. Komodo Mang Darman teh boga anak no masih di SD kene. Kaperluanana teh loba kaci dada geuning ayeuna mah sakola teh sagala duit. Waduh. Ongkoh wajib belajar, nya wajib mah tinggal wajib. Tapi hari keur nu sangsara mah anger we sesak napas nya mangge danjar. Kungsi hiji waktu budak Mang Darman temenang asup sakola. Bulantaran 3 bulan can mayar SPP, Mang Darman bati ngahalas. Darek di kumaha deui pugu hirup sakitu-kituna. Komo kapan dagang jeruk mah tetang tuh hayang beak satanggungan teh. Bisa sapoe, bisa sabulan. Nyaku sababawah dari jalan ke pasar Mang Darman nginjem ka saha deui mun lain ka tukang renten. Da geus puguh ari tetanggana mah sarwawan. Imah nu ngan sagede kandang monyet teh suratna diborahkeun nya tong reuwas. Lamun waktu malikeun leuwihna teh ditangtukeun sakitu persena. Da geus puguh ari tukang renten mah tiba heula oge leuwih edan batan ucing garong. Leuwih edan batan ucing garong. Karunya teuing Mang Darman eger mah hirup kapencet. Aya nu nambah ngagencet Mang Darman uyuhan tepejet. Tapi aya hikmah namanya hangat. Disaprak boga hutang Mang Darman beki getol kana dagangna. Unggal poe udar idar susuganan jeruk beak. Aya bati rada leuwih rek dipake nyicil hutang. Dasar jalma mun keur sial sagala ge mata owah. Keur nagombi hiji jalan
jeruk acan payu-payu acan kurunyung rombongan tibu Mang Darman kate waktu leuwih tanggungan anak diangkut kana truk Mang Darman bati gogonek basa nampak kaputusan yen tanggungan jeung jerukna kudu ditebus sakitu opat poe ti harita Mang Darman niat rek nebus da kabeneran aya kene duit sesa panginjoman ti ucing garong teh sing horeng gening sing gorengan tinggal tanggunganana jerukna teuing ka mana duka dileg-leg usaha Mang Darman tong kaget Mang Darman hirup mah heuheuy jeung deudeuh mun keur seuri capek seuri mun keur ceuri capek ceuri tong kaget Mang Darman bangsa urang mah rea nu aneh kahandap ngagalaksa kaluhur leletan tong pipileueun urang Mang Darman bae da dodoja mah biasa ceuk kolot-kolot urang teh mah hirup pinuh dodoja teh lir ibarat lempang nanya pan kitu engke mun geus nepi ka puncak sok manggih pemandangan enak sugan we atuh Mang Darman surat imah sugan katebus deui tanggungan mah nya tarimakeun we Mang Darman daloba pisan jelema beki jeruk teh tibum ge meureun beki rek kana jeruk mah da jelema eta oge atuh sugan isuk pageto hirup urang jadi caang deui Mang Darman da urang mah ukur ikhtiar hasil henteu mah urang sangakeun we kana kagungan sing sabar Mang Darman tong jadi dendam tong jadi kiru hate bisi hirup beuki hese tong jadi kiru hate bisi hirup beuki hese kalem Mang Darman panjang jalan sobat tong dipikiran jeruk mah lecek abdi ge tadi jelema mah bareuki kana jeruk mah kacakan monyet wae Kini baru ku sadari arti semua hidup ini. Maaf dahulu ku selalu berbuat dosa. Dosa selalu menghantui dalam kehidupan ini. Alam pun bersedih melihat dunia ini. Apa guna mata bila tak melihat? Apa guna kaki bila tak berjalan? Kepadamu saja tempatku bersujud, hanya karena Allah Ta'ala. Kini sesal yang terjadi, hujan di depan mataku, duri dosa menusuk hatiku. Apa guna mata bila tak melihat? Apa guna kaki bila tak berjalan?
tempatku bersujud hanya karena Allah Ta'ala. Hanyalah padamu tempatku menangis, setiap tetes air mata dan doa. Lembutkan hatiku, ampuni dosaku, ya Allah, taubat hambamu. Tempatku menangis, setiap tetes air mata dan doa. Lembutkan hatiku, ampuni dosaku, ya Allah, taubat hatiku.